Bebentengan mangrupikeun kaulinan ti Jawa Barat. Kaulinan ieu oge ngagaduhan nami sanes ti luar Jawa Barat. Sapertos benteng-bentengan, jek-jekan, pris-prisan, pal-palang, sareng omer. Upami anjeun merhatoskeun, benteng ieu dicandak tina kecap benteng atanapi pertahanan. Sanaos langkung sering dicoo ku budak lalaki. Kaulinan ieu oge tiasa dimainkeun ku budak awewe. Bebentengan dimainkeun ku ngabagi 4 ka 8 urang dina 2 kelompok. Unggal kelompok ngagaduhan dasar sapertos tangkal, tembok, atanapi tihang anu kedah dijaga. Mascar anu disebut benteng, kaulinan ieu ngagaduhan aturan anu sederhana, di mana anggota grup kedah nyobian nempel benteng lawanna. Salah sahiji
hiji anggota anu disebat Lamo tiasa ngalih. Lamo tiasa diudak sareng dicekel ku anggota benteng anu ditentang upamikeun. Keulinan ieu tiasa dimenangkeun ku tim anu sanggup ngajaga bentengna, sareng tiasa nempel benteng lawan tanpa keuna ku lawan. Bebentengan oge tiasa numbuwuhkeun sikap kerjasama, nyara sareng wani.